kieu teuing kahirupan teh jadi randa. Setebogana naon? Si corona. Iraha inditna geus teu boga samara, geus teu boga beas, geus teu boga sagala rupa. Kudu ka mana kuring neangan duit ya Gusti. Aduh, ieu mah bener euy alamatnya ngasekeun pisan. Tapi itu aya ibu-ibu kerja sapueun. Aduh, ieu mah hese pisan euy, tapi nanya ada malu bertanya sesat di jalan. Aca. Ceun. Mangga Kang, Bade tumor alamat ya. mangga cinggaran ningali. Aduh, hapunten teh kertasna muragnya. Uhun Kang teu sawios. Oh, iya mah paling di itu, tapi jaminan tanah ayah, manawi sinang heula atuh, Aduh, dah hari niatan mah teh tadi teh ka alamat eta rusuh aya peryogi, tapi da hari di piwarang singgah mah pios lah dah haus. Mangga atuh calik heula, abi kalebet heula ngadamel cai Kang ya. Oh, mun teh hari ka tanah kitu mah bade calik heula. Aduh, si teteh geus oge tuh euy. Untung oge alamat ieu eueuh, coba lamun aya jigana mah tak ngamu ka ieu mah si teteh ieu. Hayang lah. Duh. Duh, si Ate ini asa ganteng, keur asa selila, kuring teh ngaranda oge. Pokona nama si Ate, kudu beunang ku kuring ayeuna. Mangga Kang, Aduh, jadi enakeun kieu teh di kampinya. atuh mohon Kang mangga dileueut heula. Konsep, tapi memang terang awas sedot langsung di giwe. Bias. Mohon telakung akang. Bismillah. Aduh, nuhun teh ya cai spritna enak pisan. Jadi ngarepotkeun teteh rek ieu mah. Mohon Kang teu sawios, abi masak resep malah lamun direpotkeun. Aduh, takah jadi isina teh ari kitu mah teh. Iya, can kenalan teh nami teteh saha? Ai, Oh, Ai. mohon Kang. Oh, nami abi mah Irfan teh di Palibatuju. Dupi niat nama ke alamat ieu teh bade aya perlu ka Bu RT na. Bade masan paket anu dipesan kamari, tapi hari teh aya mah nya geus lah. Oh, uhun Kang. Nah, di dieu nyalurat teh rasa saha? Mohon di bumi teh nyalira kaleresan abi teh selami ngajanda Oh, gitu. Teh di leutinya ya. Mangga dilajengkeun. Oh. Aduh. Enak sih teh, tapi asa puyeng-puyeng kieu teh. Hayu atuh kalebet ari puyeng mah istirahat heula dilebet Nah, ya tuh teh. Mangga